أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون wallahu a'lamu bimmaradi walau syi'na lamun ngarsakeun isun agung larafanahu maka yakti ngangkatkeun isun agung Bal'am Bal'am masyaallah alladzi ataina walau syi'na lamun ngarsakeun isun agung larafanahu maka yakti ngangkatkeun isun agung ing ladzi ila manazilil ulama maring pirang-pirang pangkat ulama biha kalawan ayat bi an wafiqahu lil amal kalawan yatamattu king sunagung atawa maparin taufik sunagung ing ladzi kadu amal walakinahu lan tetepina ya ladzi akhlada iku ngalanggengkeun ya ladzi atawa condong ya ladzi sakana tegese condong ya ladzi ila ladzi maring dunya dunya tegese dunya wa ma la ilaiha dan condong ya ladzi maring dunya wa taba'alan nganuti ya ladzi hawahu ing hawa ladzi fi du'ai ilaiha ing dalem ngadu'ane ladzi ilaiha maring dunya fa wadana maka ngelahakeun sunagung ing ladzi fa bazaru maka utai sifatan ladzi sifatu tegese sifatan ladzi kama salil kalbi ku kaya sifatan asu in tahmil lamun ngusir sira alaihi ingatase kalbi betordi wazajri kalawan ngusir wazajri lan gayal has maka ngelel ya kalbu yudli'u lisanahu tegese ngelelkeun ya kalbi lisanahu ing lisane kalbi au in tatruku atawa lamun ninggal sirahu ing kalbu yalas maka ngelelkeun ya kalbu walaysa ghairuhu minal hayawan kadzalik lan orana palian kalbu saking hayawan iku kaya mangkono-mangkono kalbu wa jumlata syarti lalu ta jumlah rorone syarat alun iku dadi hal laun lahizan tegese lahizan alaika ngelelkeun dalilan dur kang hina bikulli halin kalawan saban tingkah wal qasdulan utawi kanggen seja iku atashbih yarupakeun fil wadi wal khisati ing dalem asore wal khisati tegese asore bi qarinatil fa'il musyirati kalawan qarina fa kang nudukeun bi taratub ma ba'da kalawan narima runtut barang kang tetep ing dalem sausana fa alama goblah ing atas barang kang tetep ing dalem sadurunge fa minal mail ila dunya saking condong maring dunya wa tibail hawa lan nganuti ngawa bi qarinati qauli lan kalawan qarina dawan Allah zalika utai mangkono masalah masalu tegese sifat masalul qaumi iku sifatan kaum alladzina tane wong akeh kazabu kang pada ngagorokeun ya alladzina kabibi ayatina kalawan sagayat ingsun agung faqa susil qasas maka nyaritakeun sira Muhammad al qasas
ing caritaan alal Yahudi ing atas Yahudi la'annahum manawa Yahudi tafakkarun iku tafakkur iku mikir-mikir ya Yahudi tadabbaruna tegese mikir ya Yahudi kabeh fiha ing dalam ayat fayu'minun maka bakal ngimankeun iya Yahudi kabeh sa'a mathalanil qaumul ladzina kazzabu bi ayatina wa anfusahum kanu yazlimun Allah alam bimuradi zaiku sa'ala alina masalah masal zaiku sa'ala alina masal bisa tegese sa'ala alina masalah pane masalan sifatane al-qaumu utawi kaum ay masalah kaum tegese sifatan kaum alladzina nyatawake kadzabu kang pada ngagorokeun ya lazina kadabi ayatina kalawan sakayat ingsun agung wa ampusahum kanu lan ing pirang-pirang awak ya kaum kanu ana ya kaum yazlimuna iku ngawalim ya kaum kabeh bitakdziri kalawan ngagorokeun bitakdzibi kalawan ngagorokeun nyaritakeun seorang waliullah Bal'am bin Ba'ur wakila cek sakaul mah nabi tapi nu masyhur adalah wali kahebatan Bal'am bin Ba'ur nu geus teu asing deui lantaran boga santri nage teu kira-kira 12.000 nu bisa hiberna 500 mun ngadua aras kadeuleu oyag-oyag eueuh hiji doa nu ku Gusti Allah henteu diijabah ku hebat-hebatna Bal'am bin Ba'ur tetapi sakitu hebatna Bal'am bin Ba'ur tipolesednya maut kafir iman teu kabawa na'udzubillah min dzalik wa bin dzalik masyaallah sakadar dibobotohan ku dunya bisa diijabah doa sateh lantaran dina hate eueuh dunyaan di jero hate eueuh rasa agung di jero hate eueuh rasa mulya nu ngancik di jero hate teh kaagungan jeung maha kawasana Allah rasa kituna otomatis doa diijabah tapi kuari diberi hadiah ku masyarakat jeung ku pamarentah kulantaran manehanana diberi hadiah teh titah ngadoakeun teu beres ka Kangjeng Nabi Musa alaihi sabab Kangjeng Nabi Musa deka negeri kelahiranana di Palestina nyana titah dakwah di Israel tapi terhambat di jurang tih akibat doa Bal'am bin Ba'ur Masya Allah poha ilah Bal'am bin Ba'ur cinta dunia mimitina diberi hadiah ku raja ku masyarakat tak kuari ieu kan carita kamari bahwa Bal'am bin Ba'ur teh sakitu hebatna diberi ayat-ayat ku Gusti Allah boga ismul a'zam lumun dibacakeun teh karasa diijabahna ku Gusti Allah sehingga digunakeun anak kunyana teu beres
lantaran ayah hadiah-hadiah ti raja. Tiga Balaam bin Ba'ura fa'atba'ahu syaitanu fakana minal ghawi. Ayat nu sakitu lobana di jero dada lepas seakan-akan eueuh we ayat dibaca mah dibaca ngan disungut doang dipake ceramah unggal peuting gonyana 2-3 panggung tapi teu asup kana jantungnya baheula ieu mah sok aju kasinggung pansalakha minha kaluar nya tina ayat mantak daek babarengan jeung pamarentah nu zalim. Babarengan jeung pamarentah nu zalim mah masalah lamun urang beneran dek kana sehatanana. Tapi urang hayang babarengan teh hayang pamerena. Jeung hayang bersandingna dan lain sebagainya. Ieu tidak sawarena kiai nu cilaka, kiai nu ngadoakeun pamarentah zalim. Ngadoakeun kana kazolimanana cilaka eta kiai sanajan udang-udangna sagede bakul cilaka masyaallah sing hararade ieu ayatna bacakeun ayat walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ard wattaba'a hawahu famathaluhu kamathalil kalb Allah karim walau syi'na lamun kaulan agung jeung lamun kaulan agung ngarsakeun la rafa'nahu maka niscaya kaula ngangkatkeun ka Balaam bin Ba'ura diangkat ila manazilil ulama kana martabat manzilah derajat ulama. Jadi nak Allah ngangkatkeun jeung nurunkeun teh Gusti Allah nu agung sihada. Walau syi'na lamun kaula nu agung ngersakeun laropanaun niscaya kaula ngangkat ka Balaam bin Ba'ura nu dibere ayat teh. Bihaku ayat diangkat ila manazilil ulama. Kamanzilah martabat darajat ulama dengan cara bi an nuwaffiqahu lil amal. Ku kaula dibere taufik daek ngamal. Masyaallah karim. Da batak lamun ku Gusti Allah dibere taufik ngamal teh ngamal hampang. Hampang beramal teh. Asal diuk maca sholawat, jare teh otomatis injection. Masyaallah. Itu otomatis asal diuk zikir asal diuk Quran dibere hampang peuting hudang salat baca Quran zikir dibere hampang eueuh pikiranna naon ka sorga teu hayang ka neraka teu embung ieu mah geus bagus pokona mah beramal teh ka Gusti Allah hampang geus kan urang mah kuari beramal teh hayang ka sorga embung ka neraka ya tah mah kelas TK tah mah kos kitu mah ya beramal kos kitu teh kelas TK siap kudu eta ibadah we hayang ka sorga TK nol gede ibadah nu hebat mah lain kitu sia eta kudu eta mah raja amat salat jeung segala macam Quran ih atuh ieu mah panita Allah bae mun sia hayang ka sorga bae mah nu sorga nu Allah nu rek ngasupkeun Allah kumaha Allah bae Masya mah meureun embung ka neraka. Urusan neraka eta mah urusan Allah. Ieu mah pokona mah deuk ngalaksanakeun parentah Allah bae geus sakitu urusan ka surga jeung ka neraka kumaha nu bogana bae. Tah urang ngadegeun ngeunaheun. Tapi ngalaksanakeun eta mah kelas wali kos kitu mah. Eta kelas wali. Wali mah kos ka itu ibadahna. Teu hayang lantaran jelema anu masih kene hayang unti mah eta mah budak letik. Ketika budak gering kemudian dek dibere obat hese bae diulik ku dokter. Nah, ayalah bodrexin. Ieu obat ngan amis, orok teman kos kitu mah tuh. Ieu tah papais, ieu daun jerona ieu unti. Ah, resep. Ngadar papais teh resep ka untina.
ngadar papais teh resep puntina aya nangkaan dan lain sebagai cawat eta orok nu kos kitu. Ibadah ge ieu teh aing mah resep biasa aya sorgaan. Ya eta orok teh kos kitu. Komo teman, ieu lamun dibaca sekean, beuh warung maju, beuh tah mah eta mah orok can lahir. Geus parajas. Ikir carita keikhlasan. Aju menang tante gitu, menang. Ikir carita ikhlas kelas tinggi. Menang mah menang bae daripada nya menta ka Gunung Kawi. Ye, atuh bandingan maca ayat naon? Ieu ayat teh wa azin fil nasi bil hajiyatu karijala wa ala kulli dhamir yatina min kulli fajin amiq. Eta teh paranti ngaramekeun warung. Lamun warung kan warung bae. Urang boga toko, urang boga warung, urang boga material, urang datang ka nundutan berarti parah. Berarti nu meuli eta datang ka nundutan mah tuh. Tah sibuk mah ieu can kaladean geus aya deui mul ieu can kaladean ieu wah eta ngaran rame. Nah, ieu ayatna wa azin fin nasi bil hajj. Ya tu kerijalan bakal datang jelema di kulli fajin ami di berbagai daerah. Wow, uji ada datang kabeh ka warung urang ngahutang kabeh. Beak geus kabeh. Aduh. Nang saminggu tutup urang. Maju pede kunaon tutup ludas kabeh. Akibat daun wa azin pinasi. Teu beunang kitu tah ngawirida teu beres. Ngawirida nu mantep. Tah ceuk kiai sabaraha ngawirida? Oh eta mah urusanna khususon ge. Atuh khusus tah mah teu meunang dibrejakeun di dieu. Ngawirina sabaraha mimitina jeung tah mah kudu make sapi. Wah ceuk kitu beres sabaraha. Ulah ke sia mararaju teu bari ibadah. Ulang geus nu aya ge teu kadahar. Lah cenah meureun kieu mah teu nyahoan misi sok jus uzon ka aing. Tuh. Ieu horeng kersaning Gusti. Walau syi'na la rafa'nahu. Lamun kaula nu agung ngresahkeun la rafa'nahu. Niscaya kaula ngangkatkeun ka Bal'am bin Ba'ur. Bihaku ayat-ayat anu ku kaula dibikeun ka maranehanana. Diangkat ila manasilil ulama. Datang ke derajat ulama-ulama anu soleh, lain sembarangan ulama. Carana bi an wafiqahu lil amal. Ku kaula dibere taufik daek ngamal. Masya Allah. Nu mahalna teh ieu urang taufik nu mahal. Mata kurang lamun ngauji tauhid, fama syaa kana wa ma lam yasha lam yakun. Naon bae nu dikersakeun ku Gusti Allah pasti terjadi. Wa ma lam yasha lam yakun. Naon nu teu dikersakeun ku Gusti moal kajeun ku kumaha ge. Sebab Allah teh al-fa'alul lima yurid. Nu sangat migawe kana kersana. Kumaha kersa anjeunna wae eta mah atuh. Wala mahroba li 'abdihi an ma'siyati illa bi taufiqihi wa rahmatihi. Wala quwwata lahu ala ta'atihi illa bi masyiatihi wa iradatihi. Ta eta udah mulai ngaji tauhid teh eta. Tempat mabur tina maksiat ka Allah. Teu bisa urang dekabur tina maksiat moal bisa. Kecuali ku taufik Allah. Kaburna jelema ti maksiat ku taufik. Moal bisa jelema kabur di hareupeun orkes, di hareupeun nu joget kecuali boga taufik. Dibere taufik ku Gusti Allah mabur. Moal bisa mabur tina mabok kecuali ku taufik Allah. Moal bisa mabur tina zina kecuali ku taufik Allah. Moal bisa mabur tina korupsi kecuali ku taufik Allah. Taufik Allah jeung rahmat Allah. Jelema bisa kabur tina permaksiatan, lumpat tina kagorengan kejahatan ku taufik jeung rahmat Allah. Sabalikna wala kuwata moal aya kakuatan jeung teu boga kakuatan ka hamba ala taatihi ka taat ka Allah illa bi masyiatihi wa iradati kecuali ku kersani Gusti jeung iradati. Urang teu boga daya jeung kakuatan boga mengaji ka dieu teh kecuali ku kersani Gusti. Lain urang ngaji ka dieu teh nang kersa Allah. Nang iradat Allah. Urang teh teu bisa ngalaksanakeun salat lamun lain kersaning Gusti. Teu bisa ngalaksanakeun puasa lamun lain kersaning Gusti. Moal bisa ngalaksanakeun
Jitu berbagai peribadatan jeung taat lamun lain kersaning Gusti jeung iradat Gusti. Inang maisha Gusti. Matak walau syi'na larafa'na. Berarti ku Gusti Allah teu diangkat. Teu diangkatkeun derajat. Lamun ku Gusti Allah deuk diangkatkeun derajat teu babari bae. Dibere daek jelema ngaji, masantren betah. Sanggeus masantren betah getol di pasantrenna. Haji dibere paham ku Gusti Allah, sanggeus paham daek ngamalkeunana. Balik ka imah bener-bener ngamalkeunana. Meureun dikersakeun ku Gusti Allah endeuk diangkat. Haji daek bae baca Quran deui di imahna ge. Daek magahan budak, pentingna daek bae urad wirid baca shalawat zikir. Dibere hampang bae kituna teh tah. Aya undangan ke pendopo diberi embungnya nama aidit nama dikiriman di dahar mulai tarada tiga setik tah kepala setik ajunya ngomong ngarep-ngarep kamari mah ya kiriman ira kiriman nah mulai geus alhamdulillah kamari aya tokoh Golkar sumping masyaallah horenganan Golkar mah balager jagana teh ih sekali ngaguriwalna mantep jasa aju kuyana dipenta nomor teleponnya bapak nomor teleponnya berapa sih nah, Kiai goblok tolol sama Kiai kos gitu lain nanyakan telepon Allah nanyakan telepon bupati segala gubernur segala DPR itu Kiai goblok apa mukos gitu bah telepon Allah nuku ditanyakan emang Kiai nyaho itulah nanya kain telepon Allah mati mimiti Fatihah datang ka qul a'udzu birabbin nas eta telepon Allah sok gerage baca nembalan Allah ge a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin eta keur teleponan jeung Allah waduh arrahmanirrahim maliki yaumiddin teu kataekan deh haji heuai kieu teu sopan saya cek Allah keur teleponan jeung ai heuai ai jeung bebenesia bau mani nyilip keur lobaan ge keke punten nya aya telepon we ge we wah teh ku galedeg gitu teh jelema wah blon urang ge hareupeun urang ge masih nyilip heula eta telepon jeung makhluk mah ai jeung Allah kakarak Ar-Rahmanir Rahim soek bisa teh sungut sia bisa kuat Masya Allah nada kuda ada tak tadi bere taufik ku Allah tadi kersakeun ku Gusti Allah ai jelema nu dikersakeun mah ku Gusti Allah teh daek baca Quran daek magahan ngaji dipake ku nyana beutingna sare hudang teu puyeng padahal mah ieu sare teh jam 12:30 atawa jam 1 hudang jam 2 atawa 2:30 jatuh puyeng biasa bae berarti ku Gusti Allah deuk diangkat derajat teh dibere puyeng haji isuk-isukna biasa bae deui henteu tunduh mun dihitung-hitung sare teh ngan sajam atau sajam setengah tapi teu tunduh coba ge jenderal 8 jam masih kene kekesek ganeh 85 jenderal saruan dihitung-hitung 8 jam tambah 2 jam 10 jam atau mah hirupna sakedeung tapi tetep bae masih kana gegesek kana bae kodan tetep sagana puyeng aya tahajud isukna dibawa ka rumah sakit dibere taufik itu dibere taufik tah ku Gusti Allah tah teu dibere ku Gusti Allah teh kakuatan lamun dibere kakuatan atuh ku Gusti Allah masyaallah atuh babari eta baku Gusti Allah bae urang diberi kekuatan ku Gusti Allah tek ih ditangeuweurkeun dunia di teh plek ih atuh teh urusan Allah kan urang nu berusaha Syekh Mansur Cikadueun terus manehanana ke Mekah di Mekah terus ibadah cek manehanana deuk ka Indonesia deuk ka Indonesia kan naik kapal kebal baheula makan naik kapal cai angkleng-angklengan sabulan sedangkan urian ieu teh henteu ka dia dipanggil ku urang Banten berangkat jana melalui sumur Zam-Zam tap naik di Kadomas berangkat jauh kan lebih kan lebih coba eta pake lalagaan Masya Allah Karim Masya Allah di Kadomas mantak aya tah urut sumur dah eta teh perlawan pertama
kedua kali si kedua cibulakan muncul nyana ge kaget lantaran ngabuncal munajat ka Gusti Allah cek Gusti Allah Mansur tah kusia tutup pakai Quran kan ieu mah Quran ulah loba omong tutup pakai Quran jadi batu Quran nanti disebut batu Quran di Banten batu boga sejarah lain lalagaan tambah turun temurun urang sejarah kos gitu Masya Allah Karim mulai ti di Jasa Mansur panjang lah mun dongeng nama segala Cikomoro panjang lah langsung nyana diundang ke Gunung Karang ke Sumur 7 naik nyana ka luhur naik lain make suku maka babacaan la ilaha illallahul jalilul akbar bismillahirrahmanirrahim terus kan ulah ya maksudnya kusia didarengekeun ke kusia dipraktekeun lain jang ibadah endahan jang tuh siapa kadinya bae gilir lah naon lah atuh aya babacaanana tuh la ilaha illallahul jalilul akbar bismillahirrahmanirrahim bumi buleud anu nahanan malaikat menang tina nur Kangjeng Nabi Muhammad dengan kekuatan nur Kangjeng Nabi Muhammad bere kula kekuatan perem hiber ge urang cih atuh ka bege moal aya nu kaluar ti nur Kangjeng Nabi ya Allah ya Rabbi itu babari babacaanana eta coba cenah kukula atuh lain sabaca-bacaana kudu ditapaan heula di jero cai ngeueum sajam ulah kaluar-luar dimimitianana ku panglima heula kaluhur innalillahi wa inna ilaihi kula eta moal pikuateun mah moal bisa ai Syekh Mansur mah Syekh Asnawi kemudian atuh kabeh Syekh Abdul Karim Syekh Manokati atuh dibere kuat ku Gusti Allah tek kuat sat naik nyana ka Gunung Karang na ge atuh lain lempang hiber set encan dijamah ku manusa baheula datang ka luhur pas waktu salat zuhur Allahu akbar eueuh cai cek cara eueuh cai jang wudu dia tepak plak jadi sumur hiji ngalawudunya nanti beres sholat zikir ke Allah sambil zikir ke Allah kumaha lamun aya batur ya ndek ngalawudu di dinya caina leutik di dinya nyeun deui jadi tepak deui tak aya deui sumur ngadenge dongeng mah ditarepakan kitu nya urang mah pan nyeun sumur geus kikian Deres sama kikian ge 10 meter 12 meter zaman urang baheula ku hari kapan make mesin konceng tilu poe can mangi cai saminggu nya gandeng tatangga kabeh geus kararieu bae konceng durut geus teh datang ka anak udah dapat berapa Mas 50 ada airnya belum ada sial ada juga asin biarin emang tuh urang teu kebeneran masyaallah tapi Syekh Mansur datang ka 7 tek 7 sumur di eta teh jang nyana, jang babaturan, jang ahli-ahli dinya, jang tatangga, jang anu zarara. 7 nu mantap. Jadi lamun urang nyaritakeun Syekh Mansur emang kumaha gitu. Ya Allah, ya Rabbi. Tidinya lah tetap titip panjang dongengna. Tah ieu sumur 7. Digunakeunana ku wari ku jawara. Lamun datang ka dinya aya caian geus jagoan kajen ku kumaha. Mun datang ka dinya cai nah lan lain sebagainya eta teh keur carita hiber kadua selek yen sumur plak aya lah 7 dititip ku nyana nah moal dibejakeun tah nu kuari katitipanana aya kene arwahna maksudna sia masuk aju di mana terus kitu endek eta naon tuh sia ka ditu eta kos kari itu kan hebat amat dibere kuat ku Allah bi an nuwaffiqahu lil amal mentang mata nyana teh sapoe-sapoe ting teh sare biasa bae sare sajadina bae keur ngaji los eta ge nanggo si Allah terus sia masuk kaju kasinggung lain urang mah kunaon atuh ngaji teh ieu ngap bae wiridan teh ngap bae salat ge nang maksakeun ieu teh oh teh dibere taope ku Gusti Allah
lamun dibere taufik mah masyaallah nu mantap ibadah teh urang teh nu paling hebat mah lain Allahu akbar bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah lain eta Allahu akbar bismillahirrahmanirrahim kalawan jebut jenengan Allah anu maha rahmanir rahim alhamdulillahirabbil sadaya puji tangtu ka Allah nu mangga lain eta salat mah asli mah tah salat kos kitu mah bupati ge kos kitu gubernur kos kitu aya keur salat kabehan santri ge kos kitu kabeh tah salat jajabur tah kos kitu salat jajabur tah salat nu asli mah lain kitu salat model Kangjeng Nabi nu Kangjeng Nabi lamun salat teh cek Kangjeng Nabi teh asa ngobrol jeung Allah sehingga hazan kariweuh kasedih eueuh di bawah salat nu mantap di mana-mana pusing Kangjeng Nabi mah salat kuncina kan kitu dina hadis di mana-mana pusing baik pusing dunia maupun pusing akhirat pusing agama salat tentrem sebab tas kapanggih jeung Allah urang mah mun kuari keur centrang salat puyeng sabalikna urang mah salat bae ada para ruyang aing kurang tah salat puyeng aing mah reungit ambalayah reungit nyara rocoan ka aing tah eta teh kuat beda teh dibere taufik mah diuk ke tentrem deuk baca shalawat ngeudaheun ya Allah tah kuat taufik lah nah iyalah ketika kiai-kiai dibere taufik ku Gusti Allah daek ngamalkeun Al-Qur'anul Karim daek ngamalkeun isi kandungan Al-Qur'anul Karim nu diterjemahkeun ku para ulama-ulama ku para salafus saleh makanya na leuwih hati-hati leuwih apik leuwih hati-hati leuwih apik leuwih hati-hati emang dek diangkat meureun ku Gusti Allah jadilah sholihin naik jadi waliun min auliyaillah nang Allah dikersakeun ku Gusti Allah dibere daek dibere mantep beramal teh sehingga asa jeung Allah teh nang Allah lain nang nyana ketika ku Gusti Allah dak diturunkeun ilmu aya di nyana Quran aya di nyana naon kitu ngaranna maca kitab aya di nyana hukum aya di nyana dah teges le bareng lah nyana jeung pamarentah bareng lah nyana jeung partai lain jore jeung partaina jeung pamarentahna kudu asal ulah hayang pamerena ulah ngadahar pamerena sebab ieu keur berangkat sabilillah yo jingjing kurang bupati jingjing kurang gubernur sing bener sia dibere duit ulah emang leutik kudu gede we tolol ieu we ulah urang berangkat yuk urang rarapih ieu Banten urang rarapih ieu Jakarta ulah segala dipimpin ku kafir segala nanaonan iya teh mah negara tuh penting mah jujur bae dek jujur kumaha kafir pugu ka dirina ge ngabohongan bahwa pangeran teh caknya ada batu cah dirina bae ge gezolimin zolim atuh ngomong ka batur ulah sok ngomong teh di Jakarta kiai boy ini mah kafir juga adil cakna dalil teh podo sero sia mah tuh ku pangeran ge teu ngarti nya dek adil di mana tuh jang dirina ge zolimin zolim atuh kumaha jang batur kararesieun ngomong kos kitu bae ge aing mah ngomong kos kitu ge mah keur jelema bae. Ieu cenah loba, keur dianggap jelema aja ku aing mah tuh. Aduh, aya ge panglimana di dieu tuh eta prajuritna pan. Walau syinna lamun kami ngarsakeun cak Gusti Allah la rafa'nahu niscaya kaula bakal ngangkatkeun ngaluhurkeun ka Balam bin Ba'ura anu geus dibere Ismul Azam berbagai ayat-ayat anu sakitu hebat nabiha ku eta ayat teh walakinnahu tetapi de Balam bin Ba'ura teh geuning akhlada ilal ardi condong kana taneuh bahasana ge Gusti Allah teh akhlada padahal mah dimaksud sakana nu dimaksudna mamala hartina teh condong tapi gak bahasakeunana make akhlada nganggap jelema anu neangan dunia nganggap bahwa di dunia teh bakal langgeng akhlada bahasana ge kinayah nu mantap bahasa kinayah leuwih tajam tibatan bahasa tasrih dilangsungkeun ku Gusti Allah walakinnahu akhlada ilal ardi mun ku urang disogolkeun tetapi de Balam bin Ba'ura nganggap langgang di muka bumi ieu sehingga
ayat-ayat Ismul Azam nu sakitu hebatna diojol ka dunia. Mantap kiai mulia eta teh ku Quran, kiai mulia eta ku kalam ulama, kiai mulia ku rahasia-rahasia ibadah. Nyana disebut kiai diojol ka partai Golkar, goblok tah kiai. Secuil dunia hila kemuliaan nyana diojol datang ka dolor kabehan wajib milih Golkar. Lamun teu milih Golkar sia ujianana cilaka. Tuturkeun ati Allah wa atiur Rasul. Dengekeun ku urang teh kiai eta sabaraha taun kakuatanana ujianana ngubrus ka sumur pareum. Bener. Sadaekna bae atuh ngomong teh. Atuh sederhana bae sih cara Kipu Doli endek mah maksudna sederhana bae. Itu dulur gitulah atuh aya waktu mah urang hayu bae darar hukum lingsem. Heuh kalem atuh jeron mah akur. Ya Allah, ya Rabbi, Masya Allah. Menghanyutkan itu mah itu. Hi bahasa dage lain lalagan pohara. Walakinnahu akhlada ilal ard. Mun kurang dijabarkeun panjang melalui ilmu bayan mah hiji kinayah nomor kadua bisa dijadikeun bayan bajis berarti. Akhlada bimana sakana geus jelas. Ti dieu teh ilal ardi maksudna mah lain taneuh tapi dunia lantaran dunia teh di jerona adalah taneuh padahal mah dunia mah materi Gusti Allah wa mala ilaiha wattaba'a hawa condong kana dunia nuturkeun kahayangna anu hina sehingga jana ngadoa wani ngadoakeun core ka Kangjeng Nabi Musa alaihissalam padahal Kangjeng Nabi Musa diangkat jadi rasul ndek sabilillah jihad fisabilillah merangan musuh-musuh Allah ditahan ku doa Bal'am bin Ba'ur cilaka Bal'am bin Ba'ur dibere hadiah nu embung-embungan ge eta kan ti Bal'am bin Ba'ur atuh naon sanaon bedana jeung kurang guar Kiai muntah tadina nu beneran ge haram deketan ku bupati haram deketan dibere haram dak deketan deui dak haramnya kos itu teh deketan rei rada gede eta mah kumaha sararia bae dak janganlah atuh geus kitu geus beda jasa cak saha haram ye tuh si aya dalil lah kajeun kumaha ge ya kiai tinggal nungguan we waktuna tinggal nungguan waktu. Keur ieu mah dulur, eta teh ribawi kos kitu teh. Bunga bang teh riba haram sia. Kredit anu dua akad haram sia. We datang ka dinya aya pemerintah teh. Budak eta teh haram. Samarangan nya. Datang deui ka dinya kiai. Eta sih haram teh. Eta mah kieu nya sebenarnya mah. Jadi maksudnya eta kieu maning dirate mah budak ieu. Duga heula kiai gaharamkeun kuari gahalalkeun. Ji, luga ligu kitu. Kumaha eta? Dicabut walau syi'da la rafa'nahu biha. Walakinnahu akhlada ilal ardi. Teu saeutik keur mondok nama hebat jasa jadi kiai hebat barang mulia kuari diojol ku nyana kana dunia bersandinglah jadi mu'ilah depaglah dan lain sebagainya. Silakan tinggal nunggu waktu taman kos gitu ngajual ilmu na jadi kiai lamun jadi muin lain muina sia tah korup jeung pamerena lamun nya jadi muin negakkeun hukum di negara Indonesia hurung sia kajian hukum lagi hurung lamun sia geus nyaritakeun hurung berarti kabeulem sia satu kuari mui mana kuari mui deh ya Allah mui teh sebagai filter lantaran negara orang negara demokrasi geus demokrasi mah teu berbau agama lantaran diserahkan kepada seluruh rakyat geus ditunda kos kitu masalah urang boga mui sebagai filter geus atuh agama teh ya ieu teh ya kitu melalui pintu mui sebagai toser jang ka pemerintah kuari mui na geus polusi di jerona erosi kabelah dieuna teu pernah aya dengungan mui urang teh kuat
daging kemari tengah bejaan haram halalna kuari berbagai-bagai lah geus harese ngomong urang horeng di jero nama atuh lain endek nyaritakeun agama muit teh sarua dunia nu diarah teh atuh geus sakomplotan ka ditu walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawa ya Allah ya ieu maka caritakeun anak baik anu dimui ai akhlada ilal dicondong kana dunia mawattaba hawahu tiges le bakalna ataupun dinu partai sarua bae atuh walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba hawahu induk dunia mah maupun di modern ya namun pasantren modern ai ngaranna mah pondok pasantren tapi anu jelas nama endek akhlada ilal ardi condong kana dunia wattabahu boro-boro pesantren modern yayasan cara urang ge kuari pondok salapi tapi nu dimaksud mah dunia keneh atuh sarua bae sarua ieu sapira wadah salap ge ngan ngaranna doang ai ujung-ujungna dunia mah kitu-kitu keneh bae sarua teu saeutik jelema boga pesantren salap tapi orang di jero nama ngajualan agama sarua ngan teu pati jelas doang salap mah rada deureus bungkusanana rada deureus aing geus modern mah tah geus dunia moal nyaho ka Allah bae kajeun kumaha kajeun ngomongna Allah-Allahan bae ge moal sebab lamun endek bener-bener ka Allah kembali ka salap wajeun sasaha ge presiden deuk ka Allah kembali ka salap gubernur deuk ka Allah kembali ka salap pondok pesantren modern jelemana maksudnya deuk ka Allah pasti ka salap sebab tuntunan nu asli deuk ka Allah salapi modern mah hanya omong-omongan ada doang sok renungkeun geura ge renungkeun ku urang deuk ka Allah mantak nu paling pake kasieun ku Amerika pondok pesantren salap pondok pesantren modern mah geus dianggap baturnya anak komo tanpa pamarentah mah tah anak sulungnya anak sulung iya pondok pesantren salapi cek Amerika waduh hese sebab ngadidiknya jangan mah biasa bae tapi di mana geus jadiina pondok pesantren modern mah ngadidikna pohara jasa tahajud berjamaah salat tasbih berjamaah salat dua berjamaah tanyakeun dalilna berjamaah mah yang ti mana teu nyahoeun atuh naon tahajud berjamaah emang pernah Kanjeng Nabi tahajud berjamaah baca salat tasbih berjamaah emang pernah Kanjeng Nabi salat tasbih berjamaah duha berjamaah hei naon eta aya aturanna kumaha sih pondok pesantren mah biasa bae santrin ge berjamaah ge carang antep bae biasa ngan kiaina ngadoa ya Allah ya Rabbi si eta tilok berjamaah Gusti tamah ai kira-kira bakal bener lalaunan Gusti ulah sakaligus supaya daek bela mulai magrib doangnya na hiji isya magrib isya subuh mah tilok engke ge nyana tah sabulan 2 bulan mikirnya dua jeung isya dua pesantren salap mah kos kitu tentrem adem kalem tapi di mana geus daekna sebab berangkat tina nurani henteu kapaksa nya nama masyaallah geus lamun geus kos kitu loba jelema sorangan ibadahna tetep bae di kota di gunung akur bae nah lamun nu tadi cara tadi mah tadi berjamaah-berjamaahkeun asal teu berjamaah berarti tahajud salat tasbih diberjamaahkeun asal teu berjamaah berarti salat tasbih boro-boro masyarakat tak kiaina ge teu salat tasbih eta kiai goblok nungguan berjamaah bae hayang di kiai-kiai kiai nu asli mah tilok kiai abi ngiring berjamaah ulah sorangan bae sorang horeng tilok nya ge sial teh kiai pisan kos nu ikhlas teh kitu horeng nipu sarua Iqbal Ambin Banguro nyana teh kapincut ku dunia akhlada ilal ardi wattabahawa pamere pemerintah pamere tokoh akhirna tigesle nyana ngadoakeun jahat ka Kangjeng Nabi Musa alaihis digambarkeun ku Gusti Allah famasaluhu kamasalil kalbi tahmil alaihi alhas aw tatsrukuhu yalhas
sipatan jelema model ban lambin bauroma eta percis okos anjing masyaallah kumaha eta anjing-anjing tayin tahmil alai lamun anjeun ngusir ngahardik yalhas anjing mangelel bae aya anjing datang ka urang-urang digebakeun hus anjing mangelel eta trugu atawa diantep ku urang teu digeubahkeun tetep bae alhas digeubahkeun ngelel teu digeubahkeun ngelel sebab nyana mah jadi watek ngelelna kiai anu cinta dunia kos Bal'am bin Ba'ura eta teh kos kitu sipatanana kos anjing selalu ngelel bae lantaran di jero hatena dunia ngelel kos anjing. Na'udzubillah min halik persis digambarkeun li anna lasat tabi'atun asliyatun fi lantaran ngelel eta watak anjing anu asli bakadzalika halul haris ala dunya kitu kene jelema anu kasengsem loba terhadap dunia in wa'atahu lamun ente mapatahan ka jelema anu cinta dunia la yaqbalul wa'da moal daekeun narima kana papatah tetep bae neangan akur jenjana dunia lamun diantep kurang teu dinasehatan walam taizu pawarisun aidon tetep bae dunia bae kiai lamun enggeus kos kitu percis digambarkeun anjing ku Gusti Allah ngelel bae di mana bae dunia yen pondok pesantren modern maksudna dunia sakamahna maksudna dunia di ondangarium maksudna berkat dunia silaturahmina ge ngan ngaran doang nu dimaksudna dunia neangan ka murid ge dunia kiai kos kitu gambaranana anjing mal bisa dinasehatan sama kiai kos kitu kurang dinasehatan ngelel bae marah malah ngegel bisa jadi nasihat ngelel bae ilah kiai mantap kiai asal dibere bae ku pemerintah komo haju asup ka Golkar ngelel bae teteh ngelel dunia beubeuleun bae ka pendopo dunia maksudna diondang ku bupati dunia maksudna naik ka panggung dunia maksudna jeung teu cenah kiai ikhlas coba aing mah hayang nyaho kuat teu nyana naik ka panggung ikhlas teu dibere maksudnya eta teh ari putaran kahiji putaran kadua teh nu kitu ngaron tah ai endek calon bupati teh osok ngider gitu kayak panggungan naon ngaranna pun aing mah bunga denge tinu sejen naon ngaranna kampanye maksudnya aing geus nyaho ti tadi teh kampanye hayang ngadenge jelu we gitu tah kampanye ya Allah kiai anu tadi nyakelan Quran kitab kuari kampanye sedih amat hina amat di dadana aya Quran di otakna aya Quran kunaon atuh pake ngadoakeun bos kitu hina amat cicing kiai mah ngadoakeun umat can bisa salat supaya bisa pemerintah anu nakal supaya lempeng ngadoa ka Allah datangnya ka imah nasehatan ketika nyana diondang ka ditu ulah yang pameran nasehatan eta kakara kiai bener mal kebal umurna gege mal kebal umurna di penjara nyana sanu daek pemerintah dinasehatan sanu daek mata kula embung diondang ge embung belantaran kula mah ieu ngomong bae hendeukna ngomong bae kula diondang misalnya pernah keur diondang kapan ka Polres kula diondang ka Polres gue nyaritakeun salah satu tanda dekatnya kiamat apabila polisi sudah make pentungan kula kararieu bae polisi kieu bae ajung pamajikanna ge pan halaladir tah polwan kararieu bae itulah salah satu tanda sudah dekat kiamat hati-hati kalau polisi sudah diberikan pentungan itu adalah sudah ada dari kanjeng nabinya termasuk ahli neraka yang begitu. Aing kebal mal cek aing ge. Kebal mal. Maksudna sakali ceramah aing di nyana aing teu hayang 2 kali tapi keras aku je jantung nyana. Cukup aing mah sakali bae.
Alhamdulillah datang ku hari tadi ondang dong deui. Henteu mah aya ge ngodang ulah cenah ge uci mah kos kitu teu ngeunaheun. Ya itu kahayang aing berarti karasa ku hatenya na cukup aing mah. Terus wasiatkeun ku sia tah ceramah aing ka anak buah sia terus datang ka kuari. Cukup aing sakali ceramah ngeretek kabehan. Beres geus. Tapi tayang 2 kali geus. Iki podo 5 lain. Maksudnya supaya sekali deui alhamdulillah gitu kan. Lain deui. Lain ki podo 5 sia ge sarua. Nganu aya nyana bae digigir ieu. Jadi kiai betah jasa temang di pendopo bae di Polres bae kiai na tau kiai teh bener. Kiai bener moal kebal. Moal kebal buktina aing sakali doang. Aja cenah bejana aing dibahas bae terus bae sababaraha minggu eta materi teh dibahas ini begini pertimbangan. Hayu ku sia kaji anjing mah aing mah teu boga pikiran naon penting sia balalener. Alhamdulillah ku ari. Asal ka imah kula bae teu mawan ka sakarya teh eta. Sicarekan cenah ku kiai. Ya teh di hadis teh jiga tuh kos kitu dibejakeun bae ka jarang geus. Beres. Nah, lamun urang dibere taufik ku Gusti Allah dibere embung ka dinya lain berarti urang ulah babarengan jeung pamarentah urang mah sebagai kiai bareng jeung pamarentah tugas urang ngasehatan. Lain urang ulah babarengan jeung jelema nu judi bareng jeung nu judi tapi urang mah tugas ngasehatan. Ulah kaget lamun kiai bareng jeung pemabok keur ngasehatan. Siapa sih sok sariri gitu dianggap bareng burung kiai. Tuh ya iyalah Balam bin Ba'ura sakitu hebatna condong kana dunia digambarkeun ku Gusti Allah kos anjing ngelel bae. Dina kesimpulanna jelema cinta dunia komo kiai ieu adalah anjing berarti. Masya Allah. Anjing mah parabna teh kotoran di mana-mana lapar naon bae tai-tai ge kunyana di dahar bangke ge kunyana di dahar bangke tai kunyana dileg-leg ke nyana utah-utahna ge dileg-leg deui eta lah gambaran anjing. Geus kiai anu cinta dunia dibere ku pamarentah awalna tigeus leuk eta teh sarua jeung ngadaharan bangke utah diletakan deui. Mantak embungeun masyarakat ngaji ka Kiai Golkar teu hayang di mana bae lain di Tangerang bae, Serang, Pandeglang, Jawa Tengah, Jawa Timur teu daekeun. Kunaon? Ruhanina ngambe bau. Sebab nyana ngaletakan utah nyana. Tanya ke orang, siapa ngaji kan? Ente, emang gue naon? Ente lah yang mau baik. Emang gue naon siapa ngaji? Ente siapa ente baik? Ente, mau ditanya aku naon sih? Ente ayah, ente bisa ngomongnya na. Embung baik aing mah. Wih, pancenya mah pinter jasa. Nyaho aing ge geri mah nyana asana pinter ngeunaheun ku ari mah teu ngeunaheun. Hei, nyana kan make jubah. Aing nyaho, jubahna ge loba. Kana teu sia ente, nyaho teu hayang aing ngaji ka nyana. Teu hayang. Pondok napan geus agreng nang pamarentah 2 tingkat. Anak sieun teh dikadinya ke. Henteu. Kunaon emang? Henteu lah, geus ngomong sia. Teu daekeun ngajawab teu bisa. Ku sebab naon? Teu bisa ngajawab teh ruhani teh mah. Ruhani teh mah hese ngajawabna atuh nyaho aing hese jadi teu hayang. Pancen sia imana deukeut, lain deukeut-deukeut deui dulur barang mah. Ari sia teh ngaji henteu. Atuh sia engke kumaha eta? Nyaho aing bingung. Sia joret we eta. Aing nyaho nya dulur, nya pinter nyana tapi aing teu hayang ngaji kajana. Emang kunaon loba omong sia? Teu daekeun rohani. Sebab naon? Ngaletah lamun kagambar ku waliullah mah kadeuleu. Nyana teh utah diletakan deui, bahkan ngising diletakan. Kos anjing we kos kitu. Masyaallah karim. Ieu cak lain cak kula, cak Allah. Cak Allah, siapa bisa pajar cak aing lah, ki uci bisa anan, cuma didengekeun bae, kos kitu ge didengekeun bae. Kasih ka ditu ngaji ka aing henteu. Nyanana. Ita, famasalu da bejakeun ta kanyana. Famasaluhu kamasalil kalbi tahmil alaihi yalhas aw tatruku yalhas.
anjing mah mawa barang dahareun ngelel digebahkeun ngelel lapar ngelel diantep ngelel tanda bahwanya nama selalu ngelel geus kiai anu cinta dunia kos Bal'am bin Ba'uro eta teh selalu ngelel bahkan ki Bal'am bin Ba'uro mah dibuktikan nyata-nyata letahna ngelel datang ka dada bukti nyata teh mah ngelel bae nya Kiai nu kuari henteu aing ngelel mah henteu ngan maknana makna ngelel mantap ka kiai bener ngomongkeun bae di mana bae ngomongkeun bae nya mah ngomongkeun bae sebab bensinna teu beres bensin teu ngomongkeun ngan kiai Allah mah diomongkeun malah ngeunaheun nya mah sebab eta hadiah ti Allah lamun aya kiai geus jadi solihin atawa jadi wali Allah diomongkeun nya mah seuri bae alhamdulillah kunaon eta hadiah ti Allah dosanya diserot ku nyana seakan-akan nyana keun nyerotan dosa urang bersih nu diomongkeun anak mantap ngadoa lagi moal robah ku diomongkeun moal robah ku dihasudan moal sebabnya nyana mah geus teteg Allah hiji bae Masya Allah ieu gambaran anjing lain lalagaan na'udzubillah min Zalika masalul qaumil ladzina kazzabu biayatina sifatan-sifatan eta lah nu tadi dicaritakeun anjing gaya intahmil alaihi alhas au tatruku alhas eta sifatan kaum anu ngabohongkeun ka ayat kaula nu agung jelema-jelema nu ngabohongkeun ka ayat-ayat Allah eta percis okos Bal'am bin Ba'uro Bal'am bin Ba'uro teh digambarkeun ana anjing anu selalu ngelel digebakeun ngelel diantepkeun ngelel mawa dahareun ngelel lapar ge ngelel bae Muhammad faqasusil qasas la'allahum yatafakkarun caritakeun ku anjeun Muhammad al-qasas dongeng-dongeng ieu teh caritakeun Muhammad ka para Yahudi dongeng Bal'am bin Ba'uro anu digambarkeun seperti anjing yakni kesimpulan jelema cinta dunia teh ieu adalah seperti anjing yakni jelema anu ninggalkeun agama ngajual agama eta teh percis kos anjing Muhammad faqasusil qasas bejakeun dongeng-dongengkeun ku anjeun Muhammad ka para Yahudi khususna umumna ka urang kabehan maksud la'allahum yatafakkarun manawa para Yahudi teh berpikir bahwa jelema nu cinta dunia teh horenganan gambaranana anjing anu kadituna lamun nyana tadabur mikiran tafakur ayu minun engke nyana bakal ngimankeun ka Allah nu tadina Yahudi percaya ka Uzair jadi percaya ka Kangjeng percaya ka Allah nu tadina Nasrani percaya ka Tritunggal engkena percaya ka Allah ka Kangjeng Nabi urang ge kuari nu tadina teu percaya supaya percaya ka Allah atau urang mah geus percaya nu tadina ngambang-ngambang kuari jadi mantep teh tadi maksudnya supaya mantap orang dunia mah kos kitu nyilaka mantak ad-dunya ra'su kulli khotiatin. Dunia adalah pangkal daripada kejahatan dunia. Akibat dunia tipoleset urang. Masya Allah. Iyalah gambaran Bal'am bin Ba'uro anjing nu selalu ngelel. Geus sing ada sia kedai beusi aya Kiai Golkar, awas aya anjing, awas sia. Bahaya sia ulah kitu. Ke aing nu ditakolna mah. Iya parang sana atau ayam mui tuh awas anjing ulah aing macam hadena lain mui hadena lain Golkar aing mah ieu mah PKB anjing bapana ieu mah PDI cenah beuana ieu anjing kabeh kecuali lillahi ta'ala kalau mandek nanya bae kira-kira nu di partai kiai aya lillahi ta'ala sok nyanyawanan siapa can dibere nyaho can nyaho geus nyahoanan sogol sia teh sopan sia
Ayo mah kieu bae atuh ayeuna mah geus aya kos kitu sia mah lah geus pangnyontoankeun bae coba kiai saurang bae nu mana kiaina. Tuh pan neuleuh ka dieu ka heran ieu mah. Pajar nya bae. Keur ieu. Tuh kamari henteu ku ari ngamimitian deui. مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون Allahu alam bemoro di panggoreng-goreng nasipatan kaum yani jelema nu ngabohongkeun ka ayat kaula nu agung ceuk Allah oge panggoreng-gorengna kaum mah anu kanu yazlimuna anfusahum anu ngazolim ka dirina eta lah pangjore-jorena kaum teu percaya ka Allah jahat zalim ka dirina percaya ke Allah cinta dunia sehingga ngagesle cinta dunia mengkol akhirna tengah hiji jeung nu bener kos ki Bal'am lain kuduna mangadukung ka Kangjeng Nabi Musa alaihissalam dalam rangka li'ilai kalimatillah sabilillah endahan nyana nu ngahalangan jihad na Kangjeng Nabi Musa berarti bertolak belakang datang ka kuari jelema cinta dunia jeung kiai-kiai anu beneran tengah hiji tengah hiji bae kiai ieu ka ditu ieu ka dieu kiai ka ditu ieu ka dieu di jero hatena adalah cinta dunia naudzubillah min zalik urang geresep kana dunia mah tapi urang nyuhunkeun ka Gusti Allah mudah-mudahan urang kabehan dibere resep kana dunia sakadar jang tatalang raga ibadah ka Gusti Allah abeh urang salamet kabehan fi dunya wala akhirah terakhir sakumaha tadi horeng kabeh kersaning Gusti urang datang ka dieu kersaning Gusti urang teu bisa nolak kana maksiat kecuali taufik Gusti penta ka Allah atuh jeung tafakuran geura ge renungkeun ku urang aing dibere ku Gusti geus datang ka mana ngalaksanakeun salat teh ieu teh ku Gusti geus datang ka mana dibere penghormatan jeung anugerah teh wali Allah teh lah jalain nang nyana nang Allah dibere penghargaan daek ibadah zahiron wa batinan jeung henteu lesu-lesu ibadah teh boro-boro dia pitah salat tahajud puasa cacak-cacak dititah perang nyawa tarohanana teu berateun wali Allah sebab teu kebal hirup di dunia jelema jihad fisabilillah maot di medan laga langsung sorga nu ieu di imah bae embung paeh tinggal nunggu sabaraha tahun sih nyana embung paeh nyana teh embung paeh tapi teu ngahargaan ka agama 10 tahun 20 tahun 30 paeh kana paeh di akhirat teh berbeda engke masyaallah kari renungkeun geus datang ka mana urang menghargai Allah sehingga urang dihargai Allah subhanahu wa ta'ala urang menghargai Allah bakal dihargai Allah Allah mah kumaha urangna nu mentak urangna sebab ikhtiar aya di urang Allah nuturkeun kegeus dibere ngeunaheun karakter hampang ketika geus dibere hampang eta lainna urang anugerah Allah subhanahu wa ta'ala makin di aku makin nutup mantak kiai nu mantak diangkat jadi wali teu ngaku jadi kiai teu ngaku jadi kiai jeung teu ngaku tukang ibadah ai urang mah pan masyaallah dipamer-pamer aing mah asal teu tahajud bae rada nyeri awak insyaallah rada nyeri ya insyaallah teu ngaji bae aing mah sapoe asana puyeng eta mah geus bae beak kabeh beak ngaji beak tahajud beak salat ya beak kabeh dihapus kabeh ku Gusti Allah aing mah asana sapoe teu sedekah asana ngageter heuh ngageter bae mah mana sih fakir miskin geus disiapkeun bae maksudna eta mah geus kalakuan aing eta mah geus masyaallah aing mah geus jadi adat kos kitu teh beuh siling sama mata sing ngomong aya kuari ge jelema eta
wallahu a'lam bissawab.